udah bolak-balik ke kak saya. Itu rasa. Aing koyok ing. Sia da ing cuk bare barang akad teh. Sia modal wae nya. Ngone mau jadi motor king hebat. Apa kita tadi ge king motor aing mah. Hah? Itu jual. Ayo. Tahun 87 moal dijual dah. Bisa nawan tuh. Moal dijual cek aing teh budak guys sia. Tah, kebenaran. Aing hayang 1 juta mah yok tetangga urang kukuheun. Yang kata Nah, 1 juta naon kunyu? Hah? Moal dijual cek aing teh. Apa lagi eta mah modal. Yuk, kun. Sebenarnya sih bener sih. 1 juta 2 juta. Moal dijual budak. Yuk, kun. Terus. Udah gua jual sok. Ya, yok. Sok eno sing bener heuh. Jeung sing puguh eta hargana ku aing tetangga urangna kitu ayeuna ka dieu. Aing bener mah. Moal dijual cek aing teh budak. Hah? Wis ya ku aing tonjok lah kunyu. Gitu awan. Sabaraha. Sabaraha nu bener ayeuna. Sia aing rasa rudak. Yuk. Oh, PPP jago majikan. Aing tungguan pinjam sabaroge. Ayan kau ngicong wardoyok. Kumaha eta? Cepo majikan maneh? Setuju? Keluarkeun. Nah, 1 juta kumaha? Kunyuk pan aing geus ngomong tadi ge moal dijual. Ya, saya mah royok. Kuas aing kuat wae sia teh. Tadi hayang 2, ya 17. Mah bener na ieu teh. Ai sia budak goblok-goblok. Aing mah moal ngajual motor cek aing teh. Sia mah royok. Teu boga pamadegan oke we kumaha pamajikan. Mah sia we atuh padahal mah. Banget sia kunyuk teh nyamung ngomongnya sia malah. Euy atuh ka aing mah tawarkeun ayeuna ka tetangga urang. Tawarkeun kumaha moal dijual cek aing teh. Nah sia dijual moal kunyuk. Sia ku aing ni kenca kunyuk. Sia teh. Ku aing sok tawarkeun.